Wes. Deng, aduh, cager. Hah, aing. Ya bos Dedeng. Dia tas di kota orang keluar. Naon? Kejadian parah heuh. Tabrakan sadeng. Oh, Mobil teh dieu. Motor teh dieu. Ngebleus. tabrakan? Tabrakan. Aslina. Asli eta. Aja. Si supirna keluar. Oh. Kumasa eta diduruk. Diduruk. Heeh. Uy, Bener watir orang nelpon anaknya. eta dina mobilna aya keneh muataran eueuh. Dina jero mobil eta teh aya budak leutik. Nah, kan ku urang budak leutikna teh dibukakeun pantona dan nutup nih nu jerona. Dicopot teh budakna kitu diselametkeun. Diselametkeun budakna mah. Terus dibawa ka mana eta? Tahu geus diselametkeun kitu urang kan dievakuasi. Heeh. Bawa ka puskesmas. Dia tuh kitu mau budak. Oh, digandong. Dong yo otomatis nu bieu diselametkeun ku si Inyong teh budaknya nya aya indung jeung kolotna Heeh. diselamatkeun kurang teh duanana tah ditanggeuy kieu ditanggeuy kuat ditanggeuy kieu nya Heeh. teh milu evakuasi jeung Inyong rusuh nih Heeh. Nah urang mah saenggeus kitu. Da geus atir eta diduruk. Mangkat orang teh kuat. Tega. Heeh, teu tega urang mah. Mangkat teh ternyata. Kayak ya kalau urang gede ya. Wah, iya curiga, iya kenekna, iya. Kenek sarwana jeung supir kudu diduruk ku aing sekalian ieu ya. Sekalian aja angkotna ku aing duruk. Kudu aing kelabean anjir barudak ngagawean anak yang udut astagfirullah.